eta teh dulu resep paguruan Abah Jagur. Satali 3 uang puguh ge antara Bah Jagur jeung Bah Bojo Matu. Panuryan nembrong saolah-olah ngajawab pananya nu jadi anakna. Ari anakna aya yang jaja itu teh. Pak Majid nanya ka Jaja. Si Surya ki? Nya, si Surya maksudna teh. Nu mawi teu aya. Tos diusir manehanan nanti ku Bah Jagur ki. Diusir. Sumuhun. Tamporahan nanya kanu jadi anak nepi ka kitu-kituna eta si Jagur. Eta tina perkawis eta teh ki. Tina perkara naon ieu ha Jaja? Tina perkawis kumargi gagal waktos ngajorag ka Mamang teh. Kamang Gumilar dina waktos wangsulna kalemur teh teras bae diusir ku Bah Jagur kitu tah. Ari nafsu nepi ka matak poho ka anak sorangan geningnya. Pak Majid beuki kerep gogodegna harita teh ngadenge keterangan Jaja yen Surya geus diusir ku bapana nyaeta ku Bah Jagur teh. Lantaran hayang geura-geura buru gera-gera menang kepastian. Lantaran hayang buru-buru menang kepastian sugan we ayeuna mah Bah Jagur teh geus datang ka lemurna. Sangeus reureuh aya jamna poe eta keneh oge bral bae Gumilar jeung Pak Majid arinit deui kalawan dianteur ku Jaja. Datang kanu diseja tetela imah Bah Jagur dikunci keneh. Atuh bring harita teh ngajujug ka imahna pajamian ulah kapalang lengkah basana teh sugaan bae pajamian bisa mere keterangan tina hal ayana wijana. Kasampak teh di imahna pajamian aya anu keur hoghag bangun anu keur parasea. Ari si horeng si mana horeng geuning Surya keur pararea omong jeung pajamian. Domeh ngarasa nyeri hate ku tina kanana pajamian ngajurungkeun Ipah sinamilu ka karna. Padahal Ipah teh geus diancokeun pikeun pi pamajikanneunana. Ari rongheap Gumilar datang. Surya paparahna mah rek mabur jalan dapur tapi Jaja rikat ngahadang ti tukang. Rek ngalawan ngarasa seber ongkoh deui aya Gumilar anu geus kanyahoan wabosena. Ngan barang ngareret ka Pak Majid kacida ngarasa kaget nadume harita babarengan jeung Gumilar bener salembur teh mah pada urang Cicapar tapi ari kudu mimilu mah nyusul-nyusul ka ujung kulon asana teh teu matak ka harti teuing. Ku kituna Surya teu ngayakeun pamolah naon-naon iwal tika paksa nurut digiring deui sina asup ka jero imah. Gek sarerea dariuk di jero imah sedeng pajamian masih keneh rungah ringeuh kadatangan semah teh. Anu apal ngan sora Jaja wungkul nyaeta anu tadi pepuntenan pangheulana mangkani nurutkeun pangdenge nama semah-semah teh aya kana 2-3 urangna. Rupina lali deui ka kaula Kang Mian teh nya. Gumilar ngasongkeun pananya neuteup ka pajamian anu keur kucap kicep bibir panona kongkolak namah kosong taya eusian. Hatena nyeredet oge barang mireungeuh kaayaanana pajamian. Cacad panona teh kapan ngadu jajaten jeung Aki Salhapi waktu baheula di Miramare. Nu antukna jadi nungtun mi eling deui ka mangsa baheula. Bruy bray naremongan asa cikeneh pisan kajadianana. Atuh Pak Majid nya kitu keneh. Sajeroning neuteup beungeut pajamian teh hatena mah ngahelas nu lain dikieuna kacipta deui waktu baheula padungdung di bedengna pagobang di Miramare. Harita mah pajamian teh gagahna keranan tapi buktina ayeuna manehna ngan saukur bisa kucap kicep bari teu bisa neuleu teu salah cekuguritan. Nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan tetela kaalaman pisan ku pajamian waktu ayeuna. Sedengkeun pajamian barang ditanya ku Gumilar teh henteu gancang-gancang ngajawab halisna teh mong ngerejut bangun anu keur mikir geus puguh ku rupana mah teu nyaho saha-sahana.
tapi eta kusora tahun-tahun geus kadenge leungitna bareng jeung pareumna panenyo tapi ayeuna bet ngagalineng deui kadenge hareupeunana. Ieu teh sada urang beda made nya. Pajamian nemalanana asa-asa naker laras kapungkur mah. Namung ayeuna mah dicicapar ieu teh. Gumilar injuna sanhabi ieu teh. Pajamian nyewot. Bibir panona muka sakabehna nu temong teh kongkola kosong teh eusian. Laras Kang Mian. Sim kuring teh gumilar. Naik naon ayeuna ngania ha? Naik naon ayeuna ngania? Nah anyan muas. Anyan muas kene ani kana ha? Tepisan-pisan Kang Mian. Bangna kaula ayeuna ka dieu maksudna teh sajamaluruh pun anak. Nyaeta anak kaula anu kapungkur diculik ku Bah Jagur. Kitu tah maksudna teh. Ari Surya nu harita miru nyaksian teu wudu ngaranjug naker. Keur mah manehna teh tadi teh geus dipokpokkeun ku Bah Jagur yen sanyana mah lain anakna Bah Jagur Surya teh. Tadi deui dina hoghagna jeung Pajamian kungsi disebutkeun ku Pajamian yen bener Surya teh lain anakna Bah Jagur. Ngan sakadar anak kukut, tapi teu disebutkeun saha-sahana anu jadi kolotna Surya. Banegana eta kuring teu apal-apal. Tanyakeun ku anjeun ke Bah Jagur ayeuna mah. Pajamian saperti anu teu miresea. Upami aya mah Bah Jagurna ditaroskeun ku sim kuring oge. Ieu mah ku teu aya nu mawi naroskeun ka Kang Mian teh, manawi uninga kitu maksudna teh. Pajamian ngahuleng. Memang hatena mah moal daek nerangkeun, ngan orokaya manehna inget ka Surya anu harita miru nyaksian. Mangkaning tadi manehna geus katalanyuran nyebutkeun yen bener Surya teh lain anakna Bah Jagur, kutina ngarasa kacida keheulna dumeh Surya ngesek-ngesekeun ka manehanana dumeh ipah dibawa ku Karna. Kugituna timbul kahariwangna sok sieun Surya salah ngaku. Heug teh ngaku bapa ka Gumilar anu saterusna ieu dua jelema ngayakeun balitungan ka Bah Jagur anu mun kajadian teh sasat manehanana anu ngalantarankeunana inget kadinya pok bae Pajamian ngajawab. Gumilar kumaha Kang? Ari ceuk keterangan guru kaula mah anak anika teh aya anu ngademut di bawahan Garut keneh. Jadi ngungsi ka bawah ka dieu anak andika mah Gumilar. Pajamian dina mere keteranganana teh teu nyabit-nyabit perkara Surya. Aduh, nu leres Kang Mian. Nu leres ieu teh keterangan teh nah leres atawa henteu? Da minu gawe. Naon perluna kaula ngabohong ka andika Gumilar? Aduh. Teu kahar tos Kang Mian. Aya anu ngarebut kumaha sareng kusaha sareng urang mana eta teh? Nya nyanitana ka kaula mah waktu Bah Jagur kakana kaluar ti kampung Gadog nyagok amprok jeung hiji lalaki pantaranana harita teh malum budak teh atuh anak anika teh meureun gogoakan atawa teterjelan hayang leupas. Teraskeun kumaha Kang Mian? Nya anu antukna anak anika teh direbut ku si lalaki teh anu nangtu ngalakonan di anu heula ngan rupana guru kaula teh kadeseh nu matak anak anika bisa karebut oge. Tah gitu lalakon nu sabenerna mah nyani anak anika teh teu kabawa ka dieu. Eta mah nek percaya syukur atuh teu percaya teu nanaon. Kaula mangan darma nerangkeun. Kitu tah maksudna teh Gumilar. Pajamian estuning sabalakana memang kitu pisan nu diterangkeun baheula ku Bah Jagur ka manehanana. Ke. Eta anu ngarebutna teh urang mana cenah Ki Jamian?
Pamajid ayeuna mah kakara nemro ngasongkeun pananya ka pajamian. Asa-asana urang Cibalieur ieu teh geuningannya. Nya, kaula teh Majid nganter Jang Uum ieu teh. Nuhun atuh Pamajid. Kersanu tumpaheun karo lompok sim kuring itu sun. Pajamian bari tungkul rusras ka mangsa ka tukang. Dina mangsa baheula waktu manehna ngalaman asor ku Pamajid, cenatna piong aya keneh harita teh. Duh, sami-sami eta mah Ki Jamian. Kaula teh ngarasa bungah bisa tepung deui jeung Andika. Urang mana cenah nu ngarebutna teh Ki Jamian ieu teh. Nami Pamajid tani sematkeun urang mana-mana nama. Ongkoh badah gurna oge teu uningaeun. Mung upami ni panuruh ka Gadog asampiraku urang dinya teu aruningaeun. Pajamian dari naker nyaritana teu semu-semu anu ngawadul. Na atuh anak hek teh ngadadak eungap karasana ku Gumilar. Jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang teh ngan ukur manggih katerangan anu matak namahan kabingungkan hatena. Tapi ari harapan mah tacan leungit pisan Gumilar teh. Mun nya teh nyari caritaanana Pajamian teu ngabohong. Pasti urang Gadog teh saurang bae mah bakal aya anu nyahueun ulah-ulah budakna teh heug dikukut ku urang Gadog. Geus taya deui kapanasaran Gumilar saparakanca terus amitan ka Pajamian. Dina waktu rek badalikna teh teu wudu make sasalaman heula silih hampuraan. Malah surya sorangan ngajajabkeun nepi ka tungtung lemur. Ka Gumilar ka cidarengkuhna eukeur mah rumasa geus boga dosa katurug-turug ayeuna mah nyahueun yen manehna teh geuning bapana Nyi Sari adina budak anu leungit. Malah antukna mah manehna oge boga maksud rek maluruh Wijana sugan we atuh bisa kaparengkeun papanggih jeung Wijana teh. Urang nyaritakeun di tempat sejen Bah Jagur jeung Bah Bejo ngejatna ti pakalangan teh estuni ngaranapan Wiwirang anu pohara. Nya gede nya panjang Wiwirang di kolong catang sanyana. Pang-pang nama Bah Bejo eukeur mah teu kuat nandingan lawan katitih pangarti kaunggulan pangabisana. Turug-turug nepi ka ngalaman pusat baset sagala rupa. Atuh kapaksa manehna teh kudu neangan cai heula ngadon babersih sarta nyeuseuh calanana anu jemlong pinuh ku eta teh ku anu jiga samara suuk. Laleumpangna henteu daekeun balik deui ka urut tadi. Ngarasa era lamun kudu papanggih jeung urut musuh-musuhna. Teu kaduga nemongkeun beungeut maranehna terus bae ngageredig muru jalan ka Pakenjeng. Tidinya henteu mengkol ka jalan mobil nu langsung ka Cikajang tapi terus bae ka jalan anu kanang karuka lantaran pamikirna rek make jalan anu brasna ka Cisewu harita teh. Untung teu kaburu kasusul ku Karna deui lantaran sanggeus Bah Jagur jeung Bah Bejo ngaraleos teh manehna mah ngagentak nyamperkeun ka Pasurangga. Saterusna atuh beri nganterkeun Ki Ardaim ka imahna harita teh. Pasurangga di imahna Ki Ardaim teh teu lila. Sanggeus amitan ka pribumi sarta ka Karna bring deui nuluykeun lalampahanana dijejabkeun ku Ki Jatun Katut Darwita. Atuh Karna jeung Widarma teu lila oge pamitan ka Ki Ardaim maksudna rek balik deui ka Bungbulang. Sanggeus silih nuhunkeun bral atuh Karna jeung Widarma ninggalkeun kontrak Cikupa. Harita teh Bah Bejo mah jeung Bah Jagur geus rek ngadeuketan ka Cihike ngadaligle bari gararasakeun ka nyeri urut galungan tadi. Waktu Karna jeung Widarma kakara nepi ka Nangkaruka nyarimpang heula ka Ki Madraup. Ari Bah Jagur mah jeung Bah Bejo geus narepi ka Bungbulang. Nah atuh ari reteh Bah Jagur mireungeuh Ipah anu keur ngajanteng sisi jalan. Harita teh Ipah keur ngadadago Karna mapageun ka jalan lantaran Karna teh kalah ngampleng teu mol-mol geuningan. Ari Ipah tuh lain teu nempoeun ka Bah Jagur malah manehna teh keur nyidik-nyidik teu jol-jol apal soteh dumeh teu nyangka saeutik-eutik acan yen Bah Jagur bakal wuntak lantok kalebah dinya.
turug-turug sarungna dikongkoyangkeun dipake ngahalangan leungeun kengkongna ngan barang geus deukeut pisan sarta Bah Jagur nyampeurkeun ka manehanana lain deui Ipah ngaranjugna. Manehna lain ngagentak nanya ieu mah kalaka unur-unuran anu tungtung mah beulnyeng bae lumpat balik ka imah. Ku kitu teh mah ngarasa era dumeh manehna ayeuna keur aya di lembur batur sasata nuturkeun lalaki. Bah Jagur barang dipanglumpatkeun ku Nyi Ipah teu kira-kira amekna. Bari ngenyang Bah Bejo dereg-deg manehna ngudag sarta gagerowan ka Ipah nitah eureun. Tapi Ipah ongkoh-ongkoh bae lumpat teu mirosea teu mirosea kanu gagerowan harita teh. Kak. Weleh. Aya naon? Aya naon dia, ha? Nele naon dia, Jagur? Itu si Ipah. Si Ipah itu anak si Jamian. Kel kalumpat ele-ele eta budak. Nah maka jeung aya di dieu yeuh budak yeuh. Ari Nyi Ipah harita teh nepi ka imah kabeneran Aki Mursid keur aya di buruan. Lain deui reuasna barang mideungeuh Ipah tiba baranting diudag ku lalaki duaan anu wandana pika sabereunaker. Rikat Aki Mursid luncat ngahadang sedengkeun Ipah terus ngakeblus ka imah ngadempes di enggona. Ai. Nanaonan ieu teh? Hah? Baku aya naon teh ngadon ngabeberik anak batur ieu teh nya? Aki Mursid bari ngacegah ngahalangan anu duaan. Memang ceuk saha anak Andika, ha? Bah Jagur ne maranana harita teh sewotna keranan. Nya lain anak kaula, tapi naon perlebuna ku Andika dibaberik, ha? Aki Mursid bari nalak-nalak Bah Jagur. Sanajan bener geus aya puluhan tahun tapi manehna masih keneh inget jeung tenget kana leungeun katuhuna Bah Jagur. Asa geus kungsi harita teh neuleuh leungeun kengkong model kitu ngan poho deui di mana jeung iraha. Tapi kalah kaku hantem di pikiran mah tungtungna mah bray bae inget yen ieu si kengkong teh nyaeta jalma anu baheula nyulik karna teh ya. Begituna nyel bae Aki Mursid jadi ngusial nafsuna ka udal. Ya, moal ngabeberik teu puguh kisila. Lamun teu aya patula patalina ye. Manehna teh anakna murid kaula di ujung kulon. Ya, aki-aki. Kula moal ngabeberik teu puguh kisila. Lamun teu aya patula patalina. Bieu manehna teh anakna murid kaula si Jamian teh ujung kulon. Tapi naha baranggok jeung kaula make lumpat. Mana kitu oge pangna manehna lunta. Ti lembur teh tangtu aya naon-naonana. Kaula mangan sakararek nanyakeun. Hah? Jelas kisilah. Saya dipercaya na caritan Andika teh, ha? Lantaran ieu kaula nyaho Andika mah tukang nyulikan budak. Bener henteu, ha? Kumaha? Gagabah jablog dia, ha? Abong kenal eta tetulangan ya. Bibir teh dibengku. Naha Andika teh teu weruh ka kaula. Teu apal ka kaula. Ya si jago dedengkor di ujung kulon. Si jago deuleu ya, ha? Kisilah apal, kuring ge apal di kanjeun. Nah terumasa kitu. Geuning baheula Andika nyulik budak ti lembur gadog bawahan Garut. Untung harita ku kaula kaburu kabangi, ha? Inget keneh Jagur? Puruh keneh Jagur? Ha? Cing masing telek-telek kaula yeuh si Mursid anu harita peuting-peuting jadi lawan Andika teh. Kaula mah masih keneh inget, ha? Tah, leungeun Andika anu katuhua anu ngabejaan teh tah, anu kengkong tah jiga dorna, ha? Aki Mursid ngaheheh bari nunjuk kana leungeun katuhuna Bah Jagur. Anak kebeg teh Bah Jagur ngaranjug lain memeeusan. Reup geuneuk rai pias nafsu pabaur jeung wirang dumeh kalakuanana baheula kabuka. Ku maksud mah hayang gapruk-gapruk bae ngarekeb kaki Mursid.
sanajan bener baheula kungsi dielehkeun tapi ari kawani mah tacan suda katurug-turug ayeuna mah aya batur nyaeta Bah Bejo. Ngan orok kaya tetanggana Aki Mursid geus ting torojol nyamperkeun lantaran dibejaan kunini amah anu ngerasa hariwangen ku kasalmetanana nu jadi salakina. Mangka-mangka karna jeung Widarma keur eueuh di imah nganterkeun pasurangga ka Nangkaruka. Ingat kana kasalmetan dirina Bah Jagur teu ngalobakeun deui carita sanajan hatena mah masih keneh ngarasa penasaran naon sababna pangna Ipah aya di dinya. Bari matot lengan Bah Bejo koloyong bae manehna ini ti hareupeun Aki Mursid terus ngabeng beos muru jalan anu ka Cisewu. Geus teu mirosea ka jalma-jalma anu harita nyalampeurkeun sarta pada alewoh naranyakeun ka Aki Mursid harita teh. Ari Karna jeung Widarma anu geus init deui ti Nangkaruka sanggeus manggihan Ki Madaub jeung Ki Obing. Sajeroning leumpang teh hatena mah nyolok wae kana kajadian tadi. Pang-pang namah ngarasa kaget ku Bah Jagur. Horeng si mana horeng geningan bapana Surya Bah Jagur teh. Kakara nyaho harita lantaran ngadenge keteranganana Ki Ardaim yen jalma anu duaan teh ngaranna Bah Bejo ti Banten jeung Bah Jagur ti ujung kulon. Datang ka imah leuwih-leuwih ngerasa kagetna Ipah meni aleboh cacarita yen tadi cenah kadatangan ku Bah Jagur jeung baturna ngan hadena bae teu kungsi ganggu lantaran kaburu dihalangan ku Aki Mursid. Ongkoh deui sieunneun dikerepuk meureunnan ku warga lantaran tatanggana rabul nyalampeurkeun harita teh. Disambung ku dongeng Akina cenah Bah Jagur teh baheula kungsi nyulik Karna. Waktu Karna keur leutik keneh pisan ngan hadena bae kaburu katulungan kumanehanana nu kabeneran kakerajol pisan datang ka Gadog ngahaja datang ti Bungbulang rek ngalongok nu jadi incu. Ari Karna barang ngadenge dongeng Akina kitu teh jadi leuwih-leuwih ngerasa kagetna eukeur mati heula geus kungsi ngadenge dongeng nu saperti kitu teh nyaeta tipa jamian teh ya nu nyebutkeun yen Surya teh budak pahili nyokot ti urang Gadog. Sedang budak diculik nama cenah direbut ku saurang jago Gadog. Heug dihubungkeun jeung dongeng Aki Mursid bieu. Anu antukna Karna jadi boga pikiran. Buah-buah budak anu mimiti diculikna ku Bah Jagur teh nya manehanana pisan. Sedengkeun Bah Jagur jadi nyokot budak anu urang Gadog lantaran manehna mah beunang direbut ku Aki Mursid. Kapan cenah ceuk pajamian teh ku jago urang Gadog. Sedang ari Aki Mursid teh ya memang bener-bener bisa digolongkeun hiji jago ulah boro-boro keur ngorana kapan ayeuna oge sakitu geus kolotna jajatena mah tuning lain hampas-hampaskeun. Pasurangga oge kabuktian teh nya ngapulya ku Aki Mursid apan. Mikir kadinya pok bae Karna nanyakeun ka Akina. Bari hatena mah geus mimiti ratuk tutunggulan mun seuk nya teh kitu kaayanana manehanana teh atuh meureun anakna gumilar ti Cicapar lanceukna sari teh. Ki aya naonana? Wartosna Aki murang kalih nu diculikna ku Bah Jagur teh kantos pahili laras. Saha nana? Henteu pahili. Kieu yo. Nah kumaha maksud Aki teh? Harita teh kira-kira lepas maghrib nana diculikna ku Bah Jagur teh. Ari Aki kabeneran keur ka Garut harita teh na. Dah memeh Isa teh kakara nepi ka sisi lemur. Nah eta mah ari gok teh pasarandog jeung Bah Jagur anu kabeneran keur ngekeuweuk hidep. Atuh darwe Aki teh rejeung manehanana teh galungan marebutkeun hidep. Untungna manehanana teu kuateun. Terus bae mabur manehna mah tak kitu tak karna. Sedangkan Aki mah langsung bae ka lemur bari mawa hidep. Ari jol teh ka imah abah hidep keribut kaleungitanana. Atuh teh kira-kira baru ngaheunana barang Aki datang bari mawa hidep teh. Anu saterusna nana teh ku Aki dibawa ka dieu lantaran melang cicing di Garut oge keur meujeuhna usum culik harita teh. Nya bebengok Bah Jagur nyulik teh. Culikna teh si Jagur eta teh. Keke. Ari eta
nanaknya yen pahili-hili kitu menang bejati saha eta teh. Aki Mursi saterusna nanya ka Karna, ari abdi mah ti ramana ipah ki. Cariosna cenah Bajagur teh nyulik murang kalih ti Cicapar. Mung waktos ngalangkung ka Gadog aya anu ngarebut ku jago urang Gadog. Duka saha da teu disebatkeun. Nya di wangsulanana direbut deui. Bajagur teh lepat nyanak harita teh. Ayeuna oge murang kalih nu dicanakna teh aya keneh tos sami sareng abdi kitu maksana teh. Karena bari netep ka akina. Duh. Teuing atuh. Asal lieur ieu teh lah. Bisa jadi lamun kitu mah budak sejen deui eta mah sigana mah. Lantaran harita teh nana nu diculik teh lain maneh bae. Tapi dugdeg di dieu puguh keur usumna harita mah culik teh. Jadi maksudna teh harita teh nagara keur lakon gawe rohaka di Pangalengan kitu maksud teh. Jadi cenah ceuk beja mah perlu ku parepe. Loba anu budak kulit carulik harita teh. Ngan untung we bapak hidup mah kaburu katurungan ku aki kitu maksudna teh. Jadi hidup terus diculik eta teh kitu. Aduh. Pami kitu mah tuh. Teu kinten-kinten jahat nambah Jagur teh ki. Nah geuning akibat pada ngantep ari Bah Jagur teh pami anu jahat kitu teh ki. Heran abdi mah ieu. Karena kaget. Sangkaan nu tadi geus sakitu antebna teh ngadadak buyar ku keterangan akina nu sakitu eces jentrena. Nu kari ukur kagetna dumeh ngadenge kalakuan Bah Jagur anu sakitu jahatna. Ari kapanggih matang tu bae pada ngerepuk nana. Malah aya anu nepi ka tiwas sagala. Ngan untung we Bah Jagur mah salamet. Lain saeutik-eutik buge culik teh nana eta teh. Eta geuning ayeuna bet diantep ki upami diwartoskeun ka nagara pelaku teu ditangkep. Puguh atuh kuduna mah kitu eta teh. Heungan urang mah da teu wani eta teh lapor ka nagara eta teh. Aki Mursid nyarita na radang harewos. Karna teu nyarita deui manehna terus ngahuleng salila-lila. Ras kana dongeng akina. Leuh mun seug teu kaburu katulungan teh. Manehna ayeuna ngan kari ngaran sigana mah. Sirahna dipake parepe, tapi ras inget ka Surya. Naha geuning manehna mah tetep hirup nepi ka ayeuna. Mikir kadinya hatena karena anu geus mimiti tentrem teh. Jadi pinuh deui ku pertanyaan-pertanyaan anu weleh teu kapanggih pi jawabeunana. Nah ari Surya salamet teu dijieun parepe. Naha kitu jeung kitu dina pikiran karna waktu harita. Masih disadengan ku Uwa Kumis dina ngagarap hanca carita Siruyung Kawung bagian anu ka 38 urang lajengkeun deui. Menang sababaraha poe lila na Gumilar jeung pamajid alayana di lembur jaja. Malah Surya oge ulu kutek bae ngabaturan. Malah tujuanana oge ayeuna mah rek terus memilu ka Gumilar Surya teh. Sajabana boga maksud rek guru pikeun namahan pangartina oge manehna geus ngebrehkeun pasanggupanana pikeun maluruh Bah Jagur anu ayeuna mah geus kanyahoan yen lain bapana pribadi. Anu pikeun Surya oge kacida perluna pikeun manggihan Bah Jagur teh nyaeta rek nanyakeun saha indung bapana anu sabenerna. Kahiji kitu. Kaduana manehna teh aya maksudna deui anu sejen. Ku ngadegena beja ti pajamian yen ipah teh mimilu ka Karna. Surya ayeuna jadi ngabogaan sangkan anu kacida kuatna yen Karna teh tangtu geus ngaleupaskeun Sari anu ngandung harti mangrupa hiji jalan pikeun Surya bisa neruskeun maksudna dinamika hayangna ka Sari. Hal ieu kapan teu heula oge geus diebrehkeun ka Nyi Ipah keur waktu alaya keneh di Garut ngarereb di imahna Pasundi di kampung Dungus Cilik teh. Ari Gumilar pangna terus ngembrek di imahna Jaja
Sanya nama bari ngadadago susuganan Mbah Jagur tereh-tereh datang di kalemburna ngan rada ngerasa kaget teh naha terus kamarana da disangka nama sanggeusna Mbah Jagur jeung Mbah Bejo malang preti Cicapar teh sangka anana mah geus tangtu bakal baralik ka ujung kulon. Tapi ayeuna kabuktian eueuh ieu sababna nu matak Gumilar katut pamajid teu buru-buru init deui. Salilana aya di imahna Panwurya teh meh saban poe sok ngahajakeun nyekar ka pajaratanana si Bongkok alias Pak Irpai. Keur mah memang geus jadi mitra dalitna katurug-turug kapan pangna si Bongkok nepi ka hanteuna teh sasat keur neangan Wijana babarengan jeung Ki Murtala. Tapi kulantaran nu didago-dago kalah ka Tilewo nya dina hiji poe mah Gumilar teh amitan ka Panwurya katut kajajah. Maksudna rek neruskeun lampahanana ngan teu disebutkeun rek ka mana-mana nama puguh manehna sorangan oge rada bingung ieu teh. Ngan anu tetela mah boga maksud rek terus maruruh Mbah Jagur ngan nyaeta nu rek diteangan teh sasa teu puguh tempatna geuningan ayeuna teh. Dina hiji poe mah Bralbay Mariang bareng jeung Surya maksud saheulaanan mah rek balik ka Garut. Gampang engke mah lamun Mbah Jagur geus datang deui ka ujung kulon pasti diparuruh deui. Tangtu jaja oge bakal ngabejaan ka Gumilar. Tapi kitu we geuningan ieu mah. Geus kitu kersaning Gusti Nu Maha Kawasa. Barang keur jongjon ngetrik ngareneng tiluan bari ngalenghoy ngarasa tenangan pangaruhna sinar panon poe anu sakitu ngabetrakna. Nah atuh ana rongheap teh papanggih pisan pasranog pisan jeung Mbah Jagur katut Mbah Bejo. Maranehanana teh harita tas malang pretibung bulang sanggeusna papanggih jeung Aki Mursid teh maksudna mah rek terus marulang ka ujung kulon. Barang red oge Mbah Jagur mireungeuh Gumilar tadina mah rek terus mabur lantaran disanghareupan ku anu geus yakin moal pikuateun. Tapi barang mireungeuh Surya babarengan jeung Gumilar manehna jadi ngarasa panasaran hayang nyaho naon anu jadi sabab musababna kapan mun nurutkeun caritaanana Surya ti heula. Cenah manehna teh kungsi padungdung jeung Gumilar ngan teu kuateun nyangga wewesena. Tapi naon atuh sababna anu matak ayeuna babarengan antara Surya jeung Gumilar? Ieu anu ngundang pertanyaan dina hate Mbah Jagur waktu harita. Gumilar barang red ka Mbah Jagur teu beda ti anu nimu manggih. Keur mah rek diteangan ari ayeuna ngarongheap pisan ngagentak manehna nyampeurkeun. Nu katampana ku Mbah Jagur mah geus tagbayan Gumilar teh tangtu aya karepna nu teu nepi ka hayang. Manehna ngaraneg bari taki-taki gigireunana ngajega Mbah Bejo. Sarua daripada caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket bedogna geus digilirkeun sina merenah cicingna supaya teu hese nyabut. Asaku kabeneran pisan Mbah Jagur. Puguh Andika teh keur dipaluruh ku kuring teh hanas diteang ka padumukan Andika. Paingan eueuh da geuningan kalah ka papanggih di dieu geuningan ieu teh. Ari Andika bangna mawa anak kaula. Dek dikumahakeun ya Gumilar. Eta anak kula dek dijentanon ku anjeun ha? Mbah Jagur kalah malik nanya. Sikepna tetep ati-ati. Panona rutret katiluanana malah waktu ngereret ka Surya mah manis siga anu muncereng sagala rupa. Kelana perkara eta mah kelanan Mbah Jagur. Ku Andika bisa ditanyakeun langsung ka Surya. Kaula mah perlu ka Andika teh nyaeta rek nanyakeun anak kaula anu baheula diculik teh ku Andika. Nah di mana ayeuna ayana Mbah Jagur? Dah. Toy ngatuh. Toy. Da kaula mah terumasa tuh, terumasa kau lama makai nyulik anak anjeun. Ulah mungkir Mbah Jagur. Nya, ya Jagur. Ulah rek mungkir Jagur, ha? Hah? Tong mungkir Jagur. Pamajid nemrong. Ya, geuning baheula Andika nyarita ka kaula waktu Andika rek nyulik deui Nyi Sari. Malah harita teh kasaksian ku Nyi Arum, ha? Ya, teuing. Poho ieu kuring deui deh. Poho deui kuring teh ya. Mbah Jagur ngajawabna ponok. Sareret manehna ngadila ka Surya. Ya, Jagur.
ulah badagong Jagur. Lamun Andika tetep mungkir tang tuku Andika geus bisa dikira-kirakeun. Kumaha tinakan kaula ayeuna ha? Pamajid ngahaja ngagebrag lantaran tetela model Bah Jagur mah teu bisa dileulesan manehna mah. Ya, eta geuning ngajentul gigireun Andika. Tata Majid tah. Nah, buat kalah ka cerewet nanyakeun ka kaula ha. Tata nu ngajentul gigireun Andika tah. Ha? Tong cerewet Majid ya. Ha? Bah Jagur ngapurila ka Surya. Nuduhkeun ku reretna. Tong sorry Majid. Ya, ulah kawas budak ali nyarita teh Jagur. Tong kawas budak leutik sia teh ha. Sanajan bener Surya teh lain anak Andika tapi oge lain Wijana, putrana Jang Uum. Sing bener nyarita teh ha. Ari teh hayang aya mamalana mah. Ha? Bisi ku kula eta leungeun nu hiji di kengkongan deui sia teh. Kagok ieu. Ya Majid, pugu Andika anu kawas budak leutik gua Majid. Onggoh nanyakeun. Ali dijawab teu percaya, ha? Bah Jagur ngagakak nyumputkeun kaayaan hatena anu geus mimiti ngerasa seber, tapi bari jeung ngarasa kaget deui mireungeuh buburen Surya anu tetep ayem taya riuk-riuk robah pasemona harita teh.